naon cek syahadah di lebah syah saha naon teh bunga goreng sangu meureun atau goreng lukmas atau goreng dodonges lain bangsa naon itu pancing karuliwat gitu kadeja mau separatis hah separatis anu ngeberontak atau teroris nah jauh-jauh atau jauh-jauh lain tempat salju ieu make teroris nah situ ngomong teh tempat salju teroris apa teroris di mana orang aya salju atau aya angin pan sok ngagibri gini awak teh kitu tah teroris tariris atuh teh mah jauh tina teroris tina tariris kuris nah ojang nyamperkeun itu syah aceng anang ulu anjir ini berwes gitu dulu bangsa naon katanya Turki dia teh jauh-jauh mau ke bangsa Ismail jika makhluk di dalam laut sipud lamun di laut teh makhluk naon gitu teh kepiting lamun iya balak utak cabok siak wae lamun si lain kuda laut manehna empot bandar kayu negara elo jelema teh naon ngomong naon mana teh ini mah ibarat gitu barat naon lamun dina mobil kuring meureunnan Corolla ieu meureunnan keor silaing bemo aya aing rek miluan maneh korong anjing sia teu nyambung dina mobil kana korong ampun alah kena bubuahan harus makan cek aing oge lamun dina bubuahan kuring rambutan si ieu apa bapak dewek mangu bener hidung mangu di deket-deket kene jeung rupa aing teh sia mah ari aing kalinggem anjing ceritakan anjing cuma tuh lainnya lamun dina imah ieu hotel berbintang 5 kuring meureunnan loteng imah loteng loteng dilotengkeun silaing meureunnan imah kontrakan da wala ari aing maneh mah cenah capit nanti nyambung aja sudah amak kan aduh ampun alah cing atuh bere nu hade ka teu jang sekali-kali mah tuh karunya deuleu atuh supaya semangat lamun dina kue insya euy naon euy yang bolu delek mah taeun hayang ngadengekeun tapi gede ambak atuh kuing kue bolu sok ieu cenah ieu putri noong ai kuring nah hayang sileing bapau ari
mana ti kotok Aing ti kotok kowe anjing. aduh ampun alah ampun Sia ngaranna mana coy? kuring teh Semar Hah? Semar Semir Semar Aya tak? cepot Itu nu tukang dawala da para ronok ngaran teh. nya lamun ieu Semar mah Semar Samsudin kuring cepot sutisna Agus Dewala. tah ieu dawala Hayati nah ngaran awewe atuh Jauh. Di kamarana euy. pada ngajugjug pertapan banyukan sana Dek naon? dek ngalamar sim kuring teh Hah? dek ngalamar Ngana ca awewe payu pisahnya. Nah, sarua jeung uing euy. Uing oge samaksud ieu teh dek ngalamar. ka saha Heuh ka eta awewe. uluh gedengan teh dek ngalamar Heeh. kurang ajar sia Nya molotot. eta teh kabogoh aing dulu anjir hawa awewe eta Semar kakara aing nepi ka kitu eta emong lalakina teh biasana mah jadi jelema sobar nah ayeuna jadi kitu bapak aing Jadi wanian. nyaan kapeletna teh bapak urang ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling sing hareupan jeung aing Dibelaan nyawa motor atuh. Oh. Eta jelema kieu gede kawani. Dibelaan mung kana rombongan pernah yang Teh heuh sia. sak di kampung kana mobil rombongan ning wetek we. Sia teh ujung-ujung ngamak kabeh. tuh dah kitu akibatna tah ceguing oge geus eureunnan atuh kurang kumaha magelis cicing sia teungeun nah di lebebene dek di heureuyan batur waduh anjir mun teu pantes eta aki-aki ngomong kitu Acan ge tepung nyebut bene. acan ge tepung geus nyebut bebene bebenul lain bebene Kekewe Kurang ajar sia. Jelema kieu patut hayang kawin ka awewe geulis. Tobat Gusti. Ngeunteung sia tidak teh sarupa jeung nu kasep goblok. dek kasep dek henteu ari jodoh mah deuleu Pak geus Pak tungtung nama tak kitu geuning jadi pasea urang teh cicing sia keneh aing gelut kumaha atuh geus kieu bapak teh gugu mah gugu we atuh heuh nya kitu ada ieu anu ngaganggu mah anakna tanggung jawab aya kanya akang. Aing teh deuleu nanyakeun wungkul sia teh dek ngalamar. si lain dek ngalamar deui Heeh. nanaonan eta teh saingan aing deuleu nganu harti ngajak pasea jeung dewek lain hehehe ya Tetenya Aisyah Semar. sah aduh Gusti era aing Kolot tapi ka kitu kan. Aki-aki haling kitu bepeng naon sia teh haling ka mundur paling nu beger cenah kitu. nu beger mah bisi teu laksana kawin ka jemput kitu Bisi cacat, bisi cacat. ngene ku abah urang tulungan ka itu jang tulungan aing jang Bisi cacat. kaki itunya euy Mana teh bapana atau anakna? dewek teh bapakna Mana? Bapak Tani. Jadi eta nu hideung teh anak maneh? anak geuning mung di baju nya kitu we ning Buligir we. buligir keneh teteh Bae kahujanan teu taranjang. nya hapunten teh pun anak teteh idiot Di amin. pek sing hareupan kanya
lamun teh mah ayeuna maneh melaan anu anak bener anak maneh sok ya raja aing anu geus kaitu mah deuleu aing ngajaga di dieu bisi awewe kabur ditewak poe di dieu pokona di dinya ulah ngaganggu eta awewe dina harti saling hareupan jeung dewek sok piminantueun teh kitu wanieun sia ka aing nu goreng patut kieu mah moal diameuan ku awewe moal narasaan sia kasep kitu entong hayang meuli pispot cucurut anapun batu entong hayang kasih cepot camerut mah gede nyatu lawan peselain alis seni lawan wae ya sia goblok jeung deungeur lawan teh dilawan lawan teh lawanan cikan sok aya nyawa sia hai batur ewah sia denengian teh ngalamar putri heeh naon sila kain didengkek lawan atuh eungeup sia dulu silaka deulelan ceuk aing deuleu itu sia moal jadi gangguan beureun ka raja aing